Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring sapara kanca di kelompok salapan teknologi digital baris medar materi ngeunaan kamakaran teknologi digital dina pangajaran jeung riset basa. Anapun anggota kelompokna nyaeta Ajen Mestari, Cecep Maulana Yusuf, Hani Suprihatini, Nur Fitri. Kumaha baraya, pasti tos sabar kan kana pedaran materina? Tah, kukituna supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang titenan video pedaran ieu sasarengan. Pedaran anu kahiji nyaeta ngeunaan wangunan teknologi digital jeung wangunan teknologi informasi. Naon atuh ari teknologi teh? Kecap teknologi asalna tina basa Yunani, tehne, nu hartina kaparigelan, kamaher atawa kamampuh, jeung logia nu hartina pangaweruh. Dina harti nu heureut, teknologi nyaeta nuduhkeun kana pakakas atawa media nu digunakeun pikeun mantuan manusa saperti mesin, komputer atawa laptop, HP, jeung sajabana. Dina harti nu lega, teknologi nyaeta ngawengku sistem, organisasi, jeung teknik. Sedangkan digital, secara etimologi asal kecapna tina dictitus, nu asalna tina basa Yunani, hartina jari jemari. Media digital nyaeta media nu formatna bisa dibaca ku mesin. Sedangkan numutkeun KBBI, digital hartina patali jeung angka-angka sistem perhitungan nu tangtu atawa patali jeung nomer. Tah jadi, teknologi digital teh mangrupa teknologi nu pengoperasiana teu ngabutuhkeun tanaga manusia, tapi leuwih kana sistem nu otomatis canggih saperti komputer. Tah, teknologi informasi mah nyaeta biasana disingget IT, Information Technology. Nu hartina nyaeta hiji teknologi nu digunakeun pikeun ngolah data kaasup ngaproses, meunangkeun, nyusun, nyimpen, ngamanipulasi data ku rupa-rupa cara pikeun ngahasilkeun informasi nu berkualitas. Nyaeta informasi anu relevan, akurat, jeung tepat waktu nu digunakeun pikeun kaperluan pribadi, bisnis, jeung pamarentahan. Pedaran anu kadua nyaeta ngeunaan kamekaran teknologi digital dina pangajaran basa. Teknologi nu beuki maju, tangtuna nimbulkeun rupa-rupa hal anyar nu bisa mantuan sarta ngababarikeun dina pangajaran. Salah sahijina dina pangajaran basa. Ku ayana internet bisa ngababarikeun neang sarta meunangkeun informasi anyar. Pangna ngeunaan informasi, elmu, jeung pangaweruh ngeunaan basa. Tangtu ieu hal teh jadi salah sahiji kaparigelan nu kudu dipiboga ku pangatik zaman kiwari pikeun mekarkeun bahan diajar ngeunaan basa jeung kamampuh nu basisna teknologi digital atawa informasi. Pedaran nu pamungkas nyaeta ngeunaan kamekaran teknologi digital dina rupa-rupa pangajaran kaparigelan basa. Nu kahiji, kamekaran teknologi digital dina pangajaran ngaregepkeun. Dina pangajaran ngaregepkeun aya sababaraha kamekaran teknologi unsur nu ngarojong dina kagiatan ngaregepkeun. Saperti ngaregepkeun tina radio, ngaregepkeun lagu, kakawihan, pupuh, biantara, sajak, dongeng, carpon, jeung rea-rea deui. Kamekaran teknologina bisa mangrupa infokus, LCD atawa proyektor, atanapi speaker, nu mana ieu media teh mangaruhan pisan dina kagiatan diajar ngaregepkeun. Nu kadua, kamekaran teknologi digital dina pangajaran nulis. Beda jeung zaman samemehna, media nulis harita mung dina kertas atawa ku mesin tik. Kiwari kamekaran media atawa teknologi digital nu bisa digunakeun pikeun ngaronjatkeun kamampuh murid dina pangajaran nulis diantarana ngagunakeun komputer, laptop atawa HP jeung aplikasi nulis, ngagunakeun blog pribadi, kamekaran media sosial saperti WhatsApp, Instagram, jeung sajabana. Nu katilu, kamekaran teknologi digital dina pangajaran nyarita. Media atawa teknologi digital nu digunakeun pikeun ngaronjatkeun kamampuh siswa dina pangajaran nyarita diantarana ngagunakeun YouTube, ngagunakeun alat bantu radio jeung TV, ngagunakeun alat bantu LCD. Jeung nu pamungkas nyaeta kamekaran teknologi digital dina pangajaran maca. Kiwari, kamekaran teknologi digital dina pangajaran maca oge ditandaan ku ayana buku-buku elektronik atawa e-book.
Ku ayana e-book saha wae bisa ngakses di mana jeung iraha wae, malahan mah bisa diunduh. Siswa bisa ngamangpaatkeun teknologi ku cara ngakses atawa ngaunduh aplikasi buku elektronik. Tangtu bisa wae jadi hal anu mangaruhan dina pangajaran maca. Pangna pikeun ngaronjatkeun kamampuh maca. Kedaran nu pamungkas nyaeta ngeunaan kamekaran teknologi digital dina riset atawa panalungtikan basa. Sababaraha waktu ka tukang, para panalungtik di pusat panalungtikan di Almaden geus bisa ngajalankeun kalkulasi komputer kuantum nu panghesena nepi ka ayeuna. Hal eta mere lolongkrang bakal jadina pengklonaan di rupa-rupa objek ilmu pangaweruh. Teu kaliwat oge dina kamekaran basa, khususna pangayaan kosakecap. Kamekaran internet di era revolusi industri 4.0 bisa ngagancangkeun ayana injeman kosakecap ti basa sejen. Dina era digital, teknologi bisa ngabantu manusia dina kolaborasi, bisnis, ilmu pangaweruh, jeung partisipasi dina debat sosial jeung politik. Oge kaparigelan dina ngagunakeun komputer. Program nu geus dimekarkeun nu patalina jeung penghimpunan kosakecap nyaeta Kamus 4.0. Ieu kamus teh mangrupa platform kamus multibasa daring nu dimekarkeun pikeun ngadokumentasi basa-basa daerah di Indonesia. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana sagala perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatan, mugia ieu video tiasa mangpaatnya kanggo urang sadaya. Simkuring, asmana Ajeng Lestari, seja amit mundur amit pungkur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.